sawang tianggala teka pikir ti tadina lamun bakal nyeri bujur hoream teh sudi teuing neangan pipanyakiteun tungtungna burut jeung bisu. Ieu mah babarah manah we. Gusti aja jelema teu boga teh kieu. Sakalieun boga kabogoh loba pamenta si lurah kehen teh. Hayang weddingna anu 40 juta. Hayang nangapalapa dangdut di Jawa Timur. Hayang kameramenna ti Indosiar. Mang aing anak bupati. Padahal mah aing geus boga-boga we atuh urang baheula ge da urang nyaho mah sejarah na teh bobogohan teh jeung saha teh. Heuh sabar we nyeningnya. Mudah-mudahan akang ieu ladang suruh. Mencitnya meri dina rakit, lombok wadah bakatul. Lain nyeri ku panyakit, ngabogoh direbut batur. Naon kuy? Lain urang mah ti kaanggangan nempo jiga nu keur bahagia cek ning teh. Sedih. Sedih ku naon atuh rek make sedih. Hah? Sedih ku naon? Si Nining teh yeuh arek dijodohkeun jeung Bandar Bakecot. Jeung jelema teh nama. Hah? Jeung jelema. Munding. Ya jelema kuy. Teu maksudna Nining anu mana? Anak lurah teh anak lurah. Aduh. Munding irungna pot dawa lagi eleh. Jiga Pinocchio. Eta mah lamun ngomong bohong. Anjangan. Ya atuh eta mah urang teh kudu ngukur ka kujur kumaha oge. Hah? Kudu ngukur ka kujur. Ngukur bujur. Ngukur kak tuh dah empoh deui we. Ngukur ka kujur ye lain ngukur bujur. Kudu mawas diri urang teh rumah saja mah teu boga mah sok aya kanu beunghar. Lain babat. Lain babat lain tanding eta mah. Sanu babat masih kuya. Hari teh nama teuing, bah tang di pikiran teuing. Lain teh di pikiran teuing itu meunang nanya di leutik si Nining teh kuya. Lain maksudnya teh dijodohkeun apa manehna bogoh sorangan. Dijodohkeun kamari ge geus ngadu ka urang. Aduh naon? Aduh karecing. Ngadu ngomong sharing ieu naon dieu. Aduh sharing, meureun dijodohkeun jeung bapana. Ku bapana jeung Bandar Bakecot kitu. Urang irian teh da hideung jelema teh goreng patut. Nya ulah hideung bari gadelek ka kami atuh sareng wae da kami oge ngagemleg. Nya itu bukan persamaan kata begitu. Tapi nya lain eta lain manehna teh bogoheun pisan kumaha teh eujeung tompel eujeung si Nining teh kitu. Cinta anak kajen teh goreng patut ge. Luar binasa cek udah kayak dijodohkeun. Tompel jadi sedih kingkin ngabangingik. Ya geus kieu we lah. Urang hebatnya meunangkeun itunya. Atuh nama euy. Urang oge mah teh gelepekan. Yang ngelet teh kumaha teh? Aya Semar mendem. Semar mesem. Hayang jampena. Syaratna aya mawandog sakandang jeung kelawon leutik-leutik 10 meter. Eta mah meureun jawabanna. Dia bismillahirrahmanirrahim. Semar ginasihan itoko gidayang semar. Ai balik sia cirik ai datang sia siri. Burut-burut tina huntu tina huntu kayun mata karunya. Maka ulas maka asih domba sing ulas ka sia. Ini kan domba. Anjing geus ena mah kieu we urang bantuan sugan we kitu si Nining masih jodoh urangnya. Nya daripada eta mah geus lah jeung domba we atuh lah. Ih lamun geus pepotongan urang kabeh domba mah geus maling daekeun. Jadi pikiran teuing lah. Geus mah menang asuluh tadi urang dijual tah kan si Reni keur bakwan naon Surabi juga lakuan. Ning. Kadaya gelis, kadaya urang ngobrol jeung apa coba. Lain apa teh kan jadi lurah teh moal saumur hirup gitunya. Meureun apa teh maju ka kolot, tah apa teh hayang ningali anu jadi anak aya dina kasenangan, aya dina kabagjaan, cing nangan jodoh teh nu bener, anu geus mapan, anu dewasa, anu bisa jadi imam keur ning nya.
ulah kasih tompel, ulah naon kahiji pan meureun bibit jeung bobot nage sahandapeun urang itunya apa teh hayang boga minantu hayang ningali ening aya dina kasenangan lahir jeung batina bagja meureun jadi kolot lamun ningali anakna aya dina kasuksesan wayahna we lah jauhan si tompel ulah nepikeun ka cek paribasa dedeketan jeung si tompel apa mah teu ridho sabab naon pi balangsakeun mending we apa pangsiun teh meureunan ari jeung anu sukses mah apa ge ngilu bagja tapi lamun jeung si tompel apa pangsiun kalah milu ripuh nya ulah wayahna ning kudu nurut heula ka bapa dina kieu mah neangan jodona nu alus anu bener nya ngadenge-denge mah heeh batur apa batur bisnis apa ti kaler kabeneran manehna cenah mah ngomong teu boga pamajikan neangan pi pamajikaneun keun we da manehna mah bos lah nya keun we da rasa bogoh make ge nuturkeun da apa teh hayang ngajang jarukeun ning ka obos nu ti kaler batur apa teh batur bisnis gitu ya ada apa kumaha oge neng menurut we ka bapa da sanajan neng bogoh oge ka tompel da bapana henteu ngarestuan mah da bisnis ka durhaka ka neng tah gitu alus mohonnya kudu aya restu ti kolot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos Beong. Sehat? Alhamdulillah. Canak-canak konsina sok adi lah. Wayahna we heula lah. Ieu keur ngobrol ya. Mohon. Udah dah, Neng. Kumaha? Aduh. Lawas ti lawas ya kara ka dieu deui. Sampai perjalanan 2 jam. 2 jam perjalanannya. Tapi teu aya halangan meureun nya. Alhamdulillah. Jadi kieu Pak Lurah. Kumaha? Di Bapak Kedia. Garis miring datang ke sini itu. Lihat maksudnya. Untuk melamar garis miring, ngebeukeut garis miring ade nanyaan. Neng Nining. Nah, jadi menipa beulitnya. Keun bae meureun ti ditu nama bingung bahasana. Urang mah urang Sunda, bae nama campur. Jadi kieu Bos Beong tadi geus ngobrol jeung Nining teh. Ari lurah mah nya hayang ningali anak aya dina kabagjaan, bahagia ya tidak kurang suatu apapun harta benda gitu nya. Ayeuna Bos Beong niat naik ngalamar putra lurah putri lurah meureun Niningnya ayeuna mah nya kumaha Niningna we ngan mudah-mudahan aya batu turun kesik naik cekolot teh mah budakna daekeun ta eta meureunan aya lurah mah nya tujuan kumaha ge nu penting mah nitip meureun lamun teh mah ieu cek paribasa anak lurah ulah nepikeun ka dikecewakeun tah kitu meureunan kumaha Neng tak geuning aya Bos Beong ya neng mah seperti tadi teh apa menurut we ka bapa abdi mah tah kitu meureunannya syukur tah kitu meureun ari lurah mah nya tujuan ayeuna Niningna istilahna daek tah bade kumaha ayeuna Nah, jadi tinggal nentukeun tanggal bulan ngan kieu ieu teh nya da ieu teh kumaha ge meureun public figure contoh masyarakat kumaha ge ieu teh pajabat ieu mah hayang anu meriah nah jadi siap ku Bos Beong ditanggungnya kita tanggapan naon sandiwara organ tunggal siap kepongan oke siap tah ai kitu mah meureun urang tinggal nentukeun tanggalna waktuna naik iraha-irahana da apal Lurah saha nya hafal Bos ngan cek paribasana urang teh pan tadi teh kudu asak bener teh tah ayeuna mah meureunan geus beres cek paribasana naon ngaranna acara ngalamar mah keun weh kulurah mah disatujuan Niningna istilahna keresaeun tanggal urang neangan dina waktuna meureunan nya ngan tadi teh meureun hiburan naon masrakeun ka Bos Beong tenang mohon pada bidang tamu di akademi naon sih kita KDI KDI oh KDI di tahun naon seberapa ya mangga tah kitu meureunannya mohon atur nuhun istilahna ti lurah atos
Bos Beong kersa milelehengkeun ka putra urang. Siap. Sakitu panginten nya. Segitu. Mohon teu cai-cai acan atuh nya. Bios. Mohon. Makan di Ya. area tol Area tol mohon tuh. Cilameri. Makan oge nganteun mawa ka dieu. Kumaha atuh. Sama abdi Mohon. bade langsung ya. Mohon. Dan persiapan larian tanggal bulan. Ya. Ya, ayeuna nuju perjanjian ya di bandara internasional ya. Ayeuna teh bisnis, tabung bisnis. genep kudu nepi ka Singapura. Mohon bisnis tuh Bisnis neng lah. biasa. Moal teu bahagia we lah jeung Bos Beong mah nya. Ku apa ge geus kagambar. Jadi Loba ieu digna tuh. Ajis Heeh. bisi jeung panjer tenda kursi. Oh, nya. Terima kuneng ya. Bisa kirang tinggal telepon bae. Tuh. Tanda pada ka Singapura nya. Janji ya, yang bener kudu lepas landas. Ya, Nuhun baluran syukur. ya. Mohon. Ya. Aduh hatur nuhun pisan nya di Nenek, antos. ya. Ya. Geus malga. Nasib boga kabogoh ge dijodohkeun mending nyeri hati teh ieu kawas yeuh cacagu aing mah aya di mana lah dasar meureunhan kudu jelema teh boga mah kitu we diecek jeung diecek aya ge mang ecek itu tetangga ngajodog wae keur sangsara kieu mah eueuh batu nulung keur kieu aduh astagfirullahaladzim Nu keur bahagia. Aduh. Memang. sugan teh lain ucing lain bahagia keur sedih bahagia teh tadi Lain ada mah bandar sampai. kuli lumayan lah gajinya aya iya mana naon gitu besekan ya Lain cenah teh keur sedih. Tapi na kahaluangan wae deui. ira haleuangan Aduh, kumaha teh kalanjutan anu kamari teh. ngadenge mah bieu teh SMS sini ning teh ka uing bade jeung lobet wae ge cenah datang cenah si beong di aduh lamun jiga sampun geus dicacagu aing teh di jeda Urang mah euy nyaho teh jelemana euy. Kos kumaha. sarua urang ge teh nyaho teh jelemana teh kuy ai cenah mah beunghar cenah ladang ngepet cenah ladang naon lah ya heueuh mah nya goreng patut kitu beunghar eueuh teh ditolak lah anu urang Bandar baki cot eta na. heeh sugan bantuan mesekan atuh Dah. Ieu kararagok. cenah mereka dieu sini ning teh cenah mah we Eta aduh nyatu urang meureun teu ngeunaheun euy. Aa, aduh kenapa kali ya Pel. anu teh naon di dia? menuju ngaman sampe nih sampe menuju mesekan sampe neng ka mana wae Neng? Kayak wae di bumi lah. alah eta irung tiga tanggal kalapa buat lempeng tong minum-minum ngomong atuh neng teh kangen ka Atompel Kangen ah. Hah? Alhamdulillah ya Allah doa Atompel teh diijabah unggal poe neng nyaho teh tiang listrik terang berarti neng pinter da seueur tiang listrik mah aing ngarayu ku tadi Lain isi depak sudah. aing bingung teh neng bapak neng tukang tambal ban ya Lain. Lelurah cing gerintak bal. api-apina ieu atuh terus atuh sakadieu sareng saha Nyalira. oh nyalira bade dianterkeun Kedak. hah Kedak. Oke, abdi gaduh kuda khusus anterkeun nya. Anterkeun. Gantong. Jauh lah, apa jadi kuda. Lainna mana anterkeun di parapatanya. Lamun macem-macem. Neng sok neng hati-hati nya. Nuhun. Alurah nelpon aya naon nya? Nya katelah. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bos. Ya, gimana Pak Lurah? Ayo waktu mah nyerelek wae meureun persiapan urang teh nya. Ya, betul. Namun bisa mah ka dieu ka rumah heula ya. Oke, siap. Di antosnya. Oke, siap, saya meluncur ya. Iya. Ayo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah geuning nu ditunggu. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Lain orang tepan persiapan ya. Ya. Waktu mah ieu maksudna supaya ka ditu supaya urang mempersiapkan kumaha Oh, betul. cara untuk
resepsi nya gitu ya. kemenang aya raramean Ya. terus aya body standing naon malah eta nu ulah-ulah pada keting teh geuning aya nama meureun urang secara nu penting yeuna we lah naon sakrarna gitu nya Ya. supaya walimahna weh heula urang mah Oke, siap. gitu tah jadi kitu meureunan urang mah nya ieu we lah nu penting mah yeuna sahna sebagai suami istri keun lah rarame mah gampang Siap. beres segala sesuatu naik nah naona yeuna nya Tapi ya Pak Lurah ya yang persiapan bilih situasi da kondusif nya ya ke biaya resepsi ya buat panjer organ tunggal. ya tapi nya Iya bebeja ka pamajikan arek ngamprokan klien. kalah ieu saha ieu Rupa ibu saha ieu saha-saha. Dongkap, Ayo dongkap. kenalkeun ieu teh pamajikanna si Beong. ada ieu teh apal apa udah ya kumaha ieu teh bos Teh rek kayak naon-naon ah. Untung saha ieu rek nanaon eta make duit. Duit saha eta heula teh? saya ge sebagai lurah asa diwiwirang ieu kamu kumaha Ya sih Pak Lurah kedap abdi. Ini bohongan mah. Bohongan. Sandiawaraan persiapan Agustusan. Duit saha eta teh ngeunah main bikeun-bikeun we. Aku bos care Bang di modalan ku pamajikan Bila da aku- kawanian. bosnya carekan wae bos. jadi kumaha ieu teh yuk ulah sampai ngawirangkeun lurah ya Ya. Kita pamajikanna Beong. ya Ieu saya saha mah teh, teh ieu saha teh ya? saya lurah di dieu di kampung ieu partner bisnis geus lila ngomong nama teu boga pamajikan ditinggalkeun Anak lima. heeh Pamajikan hiji. Heeh. Iya. heeh Usaha ge di modalan ku pamajikan eta duit saya. kumaha geus kieu saya pungwirang ya ku masyarakat Balik ayo. Ayo balik, rek balik. heula tapi melain masalah duit nah ieu ge wirang sarua Nya hampura Pak Lurah da abdi salah da kumaha nya da abdina da bogo ongko. Ayo dikutuk mana jadi ceng-cengan semat. Teu kutuk bukan geus Geus, ieu ciga. mah. Mah bereskeun rumah tanggana kumaha-kumaha ieu wayahna keur denda. Nah, balik deui ka ditu. Terus sude aing mah. Dendana eta teh nu pamajikan duit teh. Geus gawe wirang kalau Ulah tuh, geus udah bos dicarekan wae. geus nepi dieu we urang partner bisnis geus wirang ya. Ayo balik. Geus balik, ayo balik geus balik. Ayo Kumaha cager? Alhamdulillah pernah cager. Oh lain lurah teh hampuranya meunang wirang meureun atuh geus kitu kuduna meureun. Lain merenda geus beja mah geus dibejaan sarerea kumaha lamun tompel ieu. Ngagantian da ngadenge teh cenah anak. Budak bapak teh katompel teh aya main gitu nya mangkuyanya Selain rezeki, tulungan wiwirang lurah itu nyeri hati ke palurah. Nah, cicing kenapa ulah mantat ge ulah sok mangpang muncul ngajabat. Sangeunahna ieu aya kitu boga teh ini ngaranna naon ngecek ulah. hampura pel Keur ka sararea we. hilap meureun lurah teh pel teh nama tulungan Nya lurah mantap ulah sok nempok kaluhur palurah tingali ka handap palurah teh meunang rakyat teh tik ulah sembarangan kitu punten abdi kudu kasih neng ka boga ge abdi geus boga di calon anyar aing leuwih tulis karek balik ticina supaya Enggak ada boga duit. geus aya punten nya nengnya kana kang tompel buruk lupa cik bahasa Korea nama punten boga harga lawan harga diri. jadi kumaha ieu ka lurah wiwirang lurah ieu Eta mah cek budak ayeuna mah DL derita luh palurah. Ye, Ngomong atuh, tadi aduh punten nyeringnya apanya? Abi tuh bukan dari calon. yo astagfirullahaladzim Tompel. Dadah. Milu. geus gen sing sabar gen sing sabar hayu kajero hayu